Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana di hiji rumah sakit ka Sarkum Nyi Sarah Katut Nyi Titin anu mana harita nuju aya di eta rumah sakit. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sambi-sambi bandungan deui kusadayana. Sarah, aya naon ieu teh? Jeung kunaon make ceurik? Kang Sarkum, untung akang buru-buru datang ka dieu. Ceuk Nyi Sarah ngawalon bari ngareret ka salakina jeung ka Titin anu kakara datang. Nya, tapi aya naon ieu teh? Cing sok caritakeun ka akang. Tanya Sarkum jajantung ratug deg-degan inggis meunang beja anu teu dipikahayang. Mohon ce sok geura carioskeun. Nah naon anu tos kajantenan? Tanya Titin bari neuteub ka Nyi Sarah anu keur ceurik. Kang Sarkum oge Titin kieu ieu teh. Tadi dokter geus mere keterangan anu netelakeun teu sanggup ngubaran si Ujang anak urang. Sabab salain ti panyakit tipes cenah aya deui panyakit anu sejen anu can kanyahoan. Dokter geus mere ubah sarta geus dipariksa bulak-balik. Tapi anak urang eueuh mendingna Kang. Abdi geus ngarasa taak sarta watir kana kayaan budak. Anu pamustunganana budak teh ayeuna kudu dibawa ka rumah sakit gede anu aya di kota. Karena kanyahoan penyakit anu sabenerna. Kitu keteranganna teh Kang. Nya cendek nama rumah sakit ieu geus teu sanggupan. Nyi Sarah mere keterangan sajalantrahna nurutkeun sakumaha keterangan ti pihak dokter jeung rumah sakit anu ngarawatna. Ngadenge beja kitu puguh bae Sarkum jeung Titin mending ngaranjug. Jajantung ratug beungeut pias awak ngeleper. Sarah, naha bener eta teh kitu? Tanya Sarkum kawas anu kurang yakin kana dedengeana. Nya bener kitu Kang. Tapi lamun akang hayang leuwih jentre masok bae tanyakeun deui ku akang. Ka dokter anu mariksana. Bener ku akang ayeuna rek ditanyakeun deui. Sabab akang oge hayang ngadenge beja anu pasti sangkan ngarasa yakin. Sarkum teu ngomong deui.
Terus ngagidi grek nepungan dokter anu mariksa anakna. Ari Titin jeung Nyi Sarah duana nungguan budak bari ngobrol. Sanggeus kira-kira aya kana setengah jam. Sarkum geus datang deui leumpang nangaleng hoy bangun anu lungse. Sakujur awak leuleus eueuh tangan pangawasa. Kang Sarkum, kumaha keterangan dokter teh Kang? Titin gancang nanya ka lanceukna. Sedengkeun Sarkum teu waka ngawalon kalah terus gek diuk dina bangku bari meungpeun beungeut. Kang, kumaha? Nah sarua atawa henteu keterangan anu ditepikeun ku dokter ka abdi jeung ka akang teh? Nya bener akur Sarah. Anu ditepikeun ku dokter teh cenah mah budak urang kudu dibawa ka rumah sakit anu gede. Tapi akang bingung lantaran teu mampu pikeun ngayakeun biayana. Nya sajabat ti kitu urang oge kudu ngalunasan heula urut biaya rumah sakit ti dieu. Ya Allah Gusti, nya kedah kumaha abdi teh aritos kieu. Mugi anjeun maparin pitulung ka abdi. Sarkum sasambat ka Gusti anu Maha Suci beri jeung ngaharuk. Bareng jeung kitu katempo budak teh nyaring, terus bentar ratreret. Geus kitu hing ceurik, nya terus bae ku indungna diupahan sangkan repeh. Tapi oroka aya budak teh teu daek jempe. Ceurikna kalah beuki tarik beri jeung jejengkean. Kawas anu keur nahan kan nyeri anu kacida pohara. Puguh bae Sarkum jeung Nyi Sarah kitu deui Titin gugup sarta teu laleda. Beretek Sarkum neang dokter anu biasa sok mariksana sabab melangku kayaan anakna. Telila oge geus balik deui bareng jeung dokter. Nya terus dipariksa kalayan taliti. Telila budak teh ceurikna jempe panonna peureum bari ngalempreh. Juragan dokter, kumaha kayaan pun anak teh? Sarkum tumanya ka dokter anu kakarareng semariksa anakna. Pasarkum, rupina mah tuang putra teh kedasa enggalna dibantun ke rumah sakit ageung. Margi hariwang sok bilih telah teuing. Salaku dokter abdi tos sakiatan aga ngusahakeun kanggo ngalandongan tuang putra. Nanging abdi teh teu sangem, margi panyawatna abot, jantennya kedah ditangani ku dokter spesialis, sarta kedah dirojong ku alat pamariosan anu sakintena memadai. Tah kitu Pasarkum saranti abdi mah. Ceuk dokter ngomong nadaria pisan di Bandungan ku Sarkum kalayan saragap. Janten kitunya dokter, mung kedah iraha pun anak teh dialihkeuna. Nya kedah ayeuna keneh atanapi kumaha dokter? Saur abdi oge kedah saenggalna Pak. Pamitiasa kedah dinten ayeuna keneh. Margi bilih telah teuing. Tah mung sakitu keterangan ti abdi mah nya. Mangga perkawis itu sareng ieuna nyanggakeun ka Pasarkum sakulawargi. Mitra kaum dangu. Ngadenge keterangan sarupa kitu Sarkum ukur unggek. Sedengkeun dokter terus ngaleos rek neruskeun deui pagaweana. Sarah, nya kudu kumaha rigus kieu? Akang mah asa balueng ieu teh. Nah anak urang teh kudu dipindahkeun ka rumah sakit sejen atawa kumaha? Cing akang berebong bolongan. Ceuk Sarkum ngomong ka bojona anu keur ngahuleng. Beungeutna katara haropak pias panon celong awak pegang. Nya teu rek kitu kumaha atuh. Da puguh capek sajabat ti kitu kurang dahar jeung kurang sare. Ditambah deui ku loba pikiran. Sarah, tong ngahulang bae atuh. Cing sok nyarita nah kudu kumaha ayeuna pipetaeun urang. Jujur akang teh teu bisa mikir anu hade ieu teh. Samalah pikiran oge kalah asa buntu. Ceuk Sarkum bari noel kana peupeuteuyanna. Nyi Sarah ngareret pok ngawalon. Kang Sarkum, abdi oge sarua bingung ieu teh. Tapi sok sanajan kitu urang kudu bisa nyieun hiji kaputusan. Lantaran anak urang teh tangtu teu bisa diantep kitu bae.
Sateka pola urang kudu neangan akal meres pikiran sangkan bisa ngubaran anu jadi anak nepi ka cageurna. Nyari pikiran mah geus diperas di kamari oge Sarah. Tapi can manggih jalan akang teh. Jawab Sarkum bari melong ka bojona anu keur ngahulang. Sarta keur sajongjongan mah Nyi Sarah can waka ngawalon da puguh manehna oge keur mikir. Sarah, geuning kala ngahulang. Kumaha tuh kaputusan Nyai teh? Nah geus meunang bongbolongan atawa acan? Tanya Sarkum terus ngadesek ka bojona. Lantaran susuganan geus manggi akal. Kieu Kang, pikeun nyacapkeun rasa kapanasaran. Kumaha lamun budak teh urang bawa ka rumah sakit anu aya di kota sakumaha caritaan dokter. Sabab abdi teh teu tega lamun ningali kana kaayaanna. Ari aya ikhtiar mah muga-muga bae budak bisa cager deui. Lantaran meunang pangobatan anu samistina. Samalah panasaran abdi hayang nyaho naha naon atuh panyakit anak urang teh anu sabenerna. Cik tah kumaha lamun kitu? Nah akang satuju kana pamadegan abdi. Nyi Sarah tumanya bari melong ka Sarkum. Ari Titin jempe bae ngabandungan. Tang tu akang oge satuju. Tapi anu jadi pasoalan teh kumaha ngeunaan keur biayana. Tah eta anu keur dipikiran ku akang teh. Kang Sarkum, keur biayana mah abdi rek menta tulung ka Abah. Bet asa piraku lamun teu daek nulungan. Sajabab ti kitu apan abdi teh anak anungan hiji-hijina. Jeung nadai Abah teh kawilang loba harta bandana. Nya keur naon atuh lamun teu bisa dipake nulungan kana kasusah anak. Ceuk Nyi Sarah ngomongna tatag. Sarta boga niat anu kuat rek menta tulung ka Bah Ijon bapakna. Lantaran keukeuh hayang ngubaran anu jadi anakna. Kang, kumaha satuju? Ya akang mah satuju bae ari kitu kahayang Nyai mah. Tapi nah kira-kirana sanggup pikeun yang harupan si Abah? Pikeun nyalametkeun anu jadi anak abdi sanggup Kang. Boro-boro ukur yang harupan Abah. Sanajan yang harupan maung oge sanggup. Geus ayeuna mah teu kudu loba ngomong. Sok akang geura uruskeun urusan jeung rumah sakit sarta tanyakeun sabaraha biayana anu kudu dibayar. Satuluyna hayu urang balik heula ka lembur Kang. Terus ari ieu budak kumaha Nyai? Urusan budak mah keun bae da aya Titin. Wayahna bae kudu daeknya nungguan di dieu Tin. Da euceuk oge moal lila lamun urusan geus rengse matang turek kancang balik deui ka dieu. Kumaha Titin daek? Ceuk Nyi Sarah ngareret ka Titin anu ti tadi ukur ngabandungan. Nya mangga ceuk, keun abdi sanggup pambi kedah ngantosan di dieu mah. Asal ulah ngampleng teuing. Sarta lamun sagala urusan tos rengse, akang sareng eceuk kudu buru-buru datang deui ka dieu. Nya Tin teu kudu hariwang. Omatnya eceuk mihape heula budak. Nya saenggeus kitu mah teu talangke. Harita keneh Sarkum jeung bojona terus arindit. Samemehna teu poho mere papatah heula ka Titin sangkan ngajaga budak sahade-hadena. Duanana pating garedig leumpangna bangun rusuh sarata teu poho Sarkum nyimpang heula ka bagian administrasi. Pikeun nanyakeun ngeunaan gedena biaya anu kudu dibayar nepi ka poe harita. Da puguh hayang meunang kapastiana. Teu lila oge sagala rupana geus rengse anu satuluyna terus marulang heula ka lemburna. Mitra kaum dangu. Gancangna carita nincak kana wanci badalohor. Sarkum jeung bojona geus narepi ka lembur. Nya terus bae duanana ngajugjug ka imah Bah Ijon bapana Nyi Sarah. Sarta kabeneran harita keur aya malah keur diuk ngabaheuhai di tepas imah bangun anu salse.
Ari dina luhureun meja ngajagrag cai kopi sagelas. Katingali ngebul keneh di baturan kucau Ambon sasikat gerde jeung paranjang. Barang nempo kaburuan imah aya anu daratang. Bah Ijon curing hak. Hae, nah anu datang teh beut jiga si Sarah anak aing. Ceuk Bah Ijon panonna mencrong kaburuan. Nyidikeun kanu kakara datang. Geuning bener si Sarah jeung si Sarah kumaha nu datang teh. Tapi rek tanda haun maranehna teh make jeung daratang ka dieu. Sigana mah moal salah. Mawa pikasusaheun jeung piobongeun teh. Bah Ijon gegerendengan ngomong sorangan. Samalah bari teu leupas ngawaskeun. Teu kungsi lila Nyi Sarah jeung Sarkum nepi ka hareupeun panto. Punten Abah. Nyi Sarah harita uluk salam. Ari Sarkum jempe bae teu ngomong. Jung Bah Ijon nangtung terus nyampeurkeun bari melong ka anakna. Abah, ieu abdi Sarah. Kumaha salira Abah damang? Ceuk Nyi Sarah solongkrong munjungan ka bapana sareta gap di tampanan. Kitu deui Sarkum oge munjungan bari tungkul teu wani neuteup ka Bah Ijon. Sarah, rek aya naon maneh datang ka dieu? Tanya Bah Ijon panonna rutret ka anak jeung minantuna. Ngadenge pananya kitu ti bapana karasa kana hate Nyi Sarah meuni nyentug. Sabab caritan Bah Ijon teh beut kawas anu embung kadatangan ku manehna. Abah, abdi ayeuna ka dieu margi bade aya dugikeuneun ka salira Abah. Walon Nyi Sarah nyaritana sopan tur daria. Ngadenge jawaban kitu Bah Ijon nyerenge seuri. Sareta geus boga sangkaan lamun anakna datang tang turek menta bantuan. Baruk aya anu rek ditepikeun nya. Tapi naon atuh sok kancang caritakeun? Sarta teu kudu laleda sabab Abah mah teu loba waktu pikeun yang hareupan semah anu teu penting mah. Walon Bah Ijon nganggap ka anak jeung minantuna teh teu beda jeung ka semah. Nya puguh bae atuh pikeun Nyi Sarah hatena meuni bedenghel. Lantaran tete lagening sikep bapana teh kawas anu geus embung ku anak. Tapi sanajan kitu Nyi Sarah nguat-nguatkeun maneh nahan sagala rupa perasaan. Nya sabot keur kitu torojol indungna ambu uneh datang ngelek boboko kawasna mah kakara balik ti tampian geus gegero. Red ka anak jeung minantuna anu keur ngajaranteng di lawang. Nyai, kunaon hidup teh kalah ngajanteng di luar, arasup atuh ka jero. Ceuk ambu uneh anu kakara datang. Sok atuh nunda boboko dina golodog. Barang nempo indungna datang, Nyi Sarah ngarasa bunga. Ambu kumaha damang? Nyi Sarah nanya ka indungna gancang ngajak munjungan kitu deui Sarkum. Alhamdulillah cager ari ambu mah. Abah kunaon ari Abah? Aya anak datang teh lain gancang dititah asup ka jero imah. Ieu mah ngadon heug senang ngajaranteng di lawang. Geura bagyakeun ari anak datang teh. Ceuk ambu uneh bari ngareret ka Bah Ijon anu keur ngabadegan angtung. Hae harek asup ka imah mah make jeung kudu dicitah. Nya tinggal asup we atuh ku sorangan da eueuh anu nyarek. Tembal Bah Ijon budina baketut baeud. Sup ka jero gek diuk di tempatna anu tadi. Nempo kitu ambu uneh ukur bisa rumenghap narik napas. Nyai kitu deui jang Sarkum hayu asup ka jero. Tong ngajanteng di luar tuh hade eta teh. Bisi aya jalma lian anu ningalikeun. Ambu uneh ngajak asup ka anak jeung minantuna. Nya teu laloba omong duanana terus baya arasup gek diuk dina kursi. Ari ambu uneh terus gap kana boboko tuluy diampihkeun ka tukang kana parantina. Teu kungsi lila geus jol deui gek diuk milu ngariung. Nyai jang Sarkum, kumaha kayaan budak teh cager? Ampurannya teu bisa neang ka rumah sakit ambu teh. Sabab eueuh anu ngantor. Lamun indit sorangan teu ludeung jeung sok lieur ari naek koplet teh da teu biasa. Ambu uneh nanyakeun kayaan incuna lantaran nyaho keur gering. Samalah men tadi hampura da puguh teu bisa neang incuna ka rumah sakit.
Ari Bah Ijon can waka milu ngomong kalah diuk bae bari jamotrot baeud. Ari Sarkum jeung bojona ditanya kitu ku indungna teh terus bae silih reret kawas anu keur silih tanya. Nah saha anu rek nembalan sarata ngajelaskeun kana maksudna. Keur kitu pok Bah Ijon ngomong. Sarah, kitu deui si lain Sarkum. Lamun ditanya ku kolot sok gancang jawab. Lain kalah ngabaretem we kawas anu pireu. Ceuk Bah Ijon ari panon terus ngaburila ka Sarkum bangun ijideun pisan. Ari Sarkum ningali kitu teh ukur menghap nahan kasabaran. Abah ulah sok kitu ari ngomong ka anak teh. Teu hade eta bahasa teh beut kawas lain kolot bae geuning abah mah. Teu ngora nepi ka kolot boga adat teh eueuh pisan robahna. Jeung ulah sok bari poporongos ari taun teh atuh. Da bongana tuh ukur ngajawab kitu oge mah hada rese si Sarah mah. Lain gancang pok pek prak da omongkeun. Nyaha maraneh cere kaya perlu naon dalatang ka dieu teh atuh. Jawab Bah Ijon ngomongna menit tegeug matak tegenah kadengena. Sikepna teu sabaran estu matak pika keheuleun. Ngadenge caritaan kitu samemeh ngajawab Nyi Sarah nyelang heula narik napas panjang katara bangun anu berat. Ambu Abah puguh kieu maksudna abdi ayeuna dongkap ka dieu teh. Geus teu loba deui cacarita. Darekdek Nyi Sarah nyaritakeun kayaan anu ayeuna keur karandapan ku dirina jeung Sarkum. Anu keur nyang hareupan pasoalan anakna anu gering. Sakabehna dicaritakeun eueuh anu disumput salindungkeun, anu dipalar, sangkan kanyahoan jeung kaharti ku indung jeung bapana. Samalah Nyi Sarah teu asa-asa sakalian nepikeun maksudna anu rek menta tulung ka kolotna. Tah kitu Abah, ambu naon rupi anu nuju karandapan ku abdi teh. Pun anak anu bungsu ayeuna nuju aya di rumah sakit. Ceuk Sarah mungkas sakabeh caritana. Ngomongna dumareuda panon ngarenclong pinuh ku cimata. Samalah teu kaampeuh terus merebei masuhan kana pipina. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, deudeuh teuing Nyai. Abah geuningan kitu anu ayeuna keur karandapan ku anak urang teh estuning mata kuatir lamun kitu mah. Sarta incu urang kudu ditulungan bisi kumaha onam. Ceuk ambu uneh ngalieu ka salakina. Ari Bah Ijon meunang beja kitu teh katempo sirahna ungut-ungutan terus ngareret ka anakna. Doh jadi kitunya ayeuna kayaan budak teh. Kulantaran geringna teu cager wae jadi kudu dibawa ka rumah sakit anu leuwih gede nya. Tanya Bah Ijon panonna mencerong ka Nyi Sarah anakna. Leres Abah telepat. Kitu pisan kayaan pun anak teh. Terus ayeuna maneh datang ka dieu pikeun ngumahakeun. Ngeunaan keur biayana anu tang tulen saeutik meureun nya. Leres Abah manawa sareng manawi salira Abah luntur galih keur sanulungan kana kasusah abdi sareng Kang Sarkum. Margi kedah kasaha deui abdi teh mundut pitulung upami sanes ka salira Abah anu janten sepuh. Ceuk Nyi Sarah. Ngomongna teu kendat bari murag-muragkeun cimata. Hatena kacida miharep lamun bapana Bah Ijon daek nulungan. Ningali kaayaan anakna anu mata kuatir teu kaampeuh indungna milu ceurik da puguh ka bawana langsa. Sarah, lamunnya budak teh kaayaanna sarupa kitu, ku Abah tang turek ditulungan. Lantaran kala kumaha oge keukeuh eta budak teh kasebutna incu Abah. Sok sanajan Abah teresep ka bapaknya. Tapi ari budak gering mah nya geus tangtu kudu gancang diubaran. Nyakeun soal biayana Abah sanggup pikeun ngayakeun. Anu penting budak katulungan. Jawab Bah Ijon ngomongna daria. Samalah sanggup pikeun nyumponan biaya keur ngubaran incuna. Ngadenge bapana ngomong kitu nya puguh Nyi Sarah bunga. Kitu deui pikeun ambu uneh jeung Sarkum anu harita keur ngabandungan. Abah, nah leres eta teh.
Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka bapana. Bangun anu setengah terpercaya. Nya heuh atuh da abah oge moal heureuy. Biaya pikeun nyambakeun budak rek dicumponan ku abah. Samalah teu kudu salempang lantaran rek ditanggung sakabehna ngarah maneh hampang. Tapi aya syaratna kitu oge. Kitu ceuk Bah Ijon rajeun boga niat rek nulungan teh tapi kudu make syarat. Nya pugu atuh Sarkum jeung Nyi Sarah ngarenjag ngadenge kitu teh lantaran teu nyangka. Abah eling atawa henteu abah teh. Piraku nulungan anak kudu make syarat. Ceuk Ambu Uneh katara meni ngajenghok ngadenge kitu teh. Cicing Ambu. Dina hal ieu mah ulah pipilueun kumaha abah we lah. Tembal Bah Ijon bari molotot ka bojona anu keur melong ka manehna. Kumaha abah aya syaratna? Tanya Nyi Sarah kaget terus silih reret jeung Sarkum anu ti tadi teu milu cacarita. Nya heueuh atuh. Sagala rupa oge tang tu kudu aya syaratna Sarah. Abah punten abdi bade ngiring tumaros. Nah naon anu janten syaratna teh? Mangga geura dugikeun supados abdi teu panasaran. Tanya Sarkum panonna mencerong ka Bah Ijon metohana. Syaratna mah gampang Sarkum. Ceuk Bah Ijon bari nya kakak seuri. Panon ngagiler ka Sarkum anu diukareupeun. Sumuhu naon atuh anu gampang teh syaratna abah. Lantarannya bisa jadi eta syarat teh gampang numutkeun abah, tapi berat pikeun abdi. Tembal Sarkum tetelepek. Sabab hayang geura nyaho kana syarat anu dibikeun ku Bah Ijon metohana. Anu nyata jadi jalma kawas anu teu boga perasaan. Sarkum sok dengekeun. Kieu ari syaratna mah enteng ceuk abah mah. Syarat ukur ngan sarupa. Abah sanggup rek nulungan kana sagala rupana tapi saenggeus engke budak cager. Maneh kudu daek nyerahkeun si Sarah anak dewek. Nya cohagna mah kudu pepegatan weh. Ngeunaan barudak anu opatkeun bae geus teu kudu dijadikeun pikiran. Sakabehna pasrahkeun bae ka abah da moal burung diparaban jeung kapakean. Ngeunaan maneh Sarkum, geus teu kudu manggihan deui anak jeung intu dewek. Jig bae si laing mah bisa rek indit ka mana bae oge. Anu penting geus eueuh urusan jeung si Sarah tak kitu. Ceuk Bah Ijon ngomongna tandes turdaria. Samalah jelas pisan kadenge ku Sarkum jeung Nyi Sarah. Itu deui ku Ambu Uneh bojona anu keur ngabarandungan. Abah, Ceuk Nyi Sarah ngagorobok ka bapana. Panon melong beungeutna katara menipias jajantung ratug awakna ngeleper. Caritaan Bah Ijon tuning matak nyeri kana ati. Abah kunaon ari abah eling atawa henteu? Cing atuh kudu dipikir ari ngomong teh ulah padu disada. Naon kasalahan jang Sarkum make jeung make syarat anu kawas kitu. Nah abah teh teu waras atanapi kumaha? Ceuk Ambu Uneh bari mencrong. Keur dirina mah kacida pisan teu ngarti kana jalan pikiran salakina. Anu jelas-jelas hayang megatkeun rumah tangga anakna. Jempe Uneh, maneh mah cicing we teu kudu pipilueun kana ieu urusan. Sok maneh oge di dapur ka ditu gerang ejo. Bah Ijon nyentak ka bojona nyarek sangkan ulah pipilueun. Sarkum sakedapan mah teu lemek. Atena karasa panas pating hareab. Jajantung ratug asa aya anu ngadudut. Leungeunna dikepeulkeun meniti kekerekat. Lamun kongang mah harita keneh geus hayang bek bae nonjok kana beungeut mitohana. Kumaha Sarkum? Naha maneh sanggup nyumpunan syaratna? Tanya Bah Ijon rutret ka Sarkum jeung ka anakna. Ari Nyi Sarah teu bisa ngomong kalah terus ceurik beuki tarik. Atena nyeri jeung peurih beut asa diteung-teinganan ku bapana. Tete lasang ka ana Nyi Sarah nyalahan. Anu satadina mah boga harepan Bah Ijon salaku kolot bakal bisa dijieun pamuntangan sarta gunung panangeuhan. Tapi buktina mah ukur kalah nambahan katunggaraan
pikeun dirina. Kumaha Sarkum? Naha sanggup pikeun nyumponan syaratnya. Nyalamun si laing teu sanggup kajeun teuing. Lantaran dewek mah moal maksa sabab moal rugi. Eta mah kumaha maneh we pikiran kadinya. Bah Ijon malikan deui tumanya ka Sarkum anu keur ngahulang. Da puguh kasima ku caritaana Bah Ijon. Tapi teu lila antarana Sarkum gancang sadar kana kayaan. Terus pok ngomong ka mitohana kalayan tatag sok sanajan hate mah karasa peurih. Abah, sakabeh caritaan Abah geus kadenge jeung kaharti ku kuring. Sarta saeutik oge kuring teh teu boga sangkaan lamun Abah salaku kolot bakal ngomong anu sarupa kitu. Naha ari Abah teu nyaho lamun kuring jeung anak Abah keur aya dina kayaan susah jeung bingung? Cik kuring ayeuna rek nanya, nah hari Abah jelema atawa lain? Tanya Sarkum nyaritana tandes. Samalah bari neuteub seukeut ka Bah Ijon. Hai nah si laing make jeung ngomong kitu. Apan jelas-jelas aing teh manusia. Tapi naha make jeung nanyakeun keneh. Naha teu kadeuleu ku si laing. Bukakeun atuh mata teh lain bolotot tambuh. Tembal Bah Ijon bari molotot ka Sarkum. Beungeutna beureum da puguh ambak. Nya eta oge ari ditingali ku panon mah. Tagog Abah teh bener tagog saurang manusia. Tapi hanjakal ngan ukur tagogna hungkul. Lantaran ari jero-jeroana mah tetela geuning saeutik oge Abah teh teu boga rasa kamanusiaan jeung teu boga perasaan. Tah ari saurang jalma anu kitu, nah pantas lamun disebut manusia. Ceuk Sarkum ayeuna mah ngomongna jadi tarik jeung kasar. Da puguh hatena geus panas sarta mimiti teu kuat nahan amarah. Sarkum, dasar manusia bangkar wadah. Lalaki eueuh kagadur. Anu isuk-isuk ngahakan bubur sore nganggur. Jadi lamun kitu mah aing teh teu pantesnya disebut manusia. Nah sia geus poho. Lamun ayeuna anak sia keur aya di rumah sakit. Tapi nah ari si laing kalah wani ngomong anu sarupa kitu. Sarah. Teu beneran maneh mah boga salaki teh euy. Keur mah eueuh kagaduh. Keur mah eueuh kagaduh tambah teu mikir. Ceuk Bah Ijon tipe polotot beungeutna beureum lir beusi atah meunang beuleum. Ceuk saha Abah maka nyebut kuring teu mikir? Tembal Sarkum bari molotot ayeuna mah amarahna mimiti bijil. Sarkum, tong popolotot nyarita jeung kolot mah sia. Doraka deuleu. Teu ngajenan sia kaing. Dasar manusia teu gableg tata krama sia. Abah, teu kudu nyebutkeun doraka ka kuring. Lantaran wani ngomong kawas kitu sote, sakabehna oge gara-gara caritaan Abah keneh. Anu teu boga ras-rasan sarta teu ngaragapkan hate sorangan. Tembal Sarkum ku ayeuna mah nyaritana geus teu asa-asa. Sarta taya kasieun. Sarkum, gancang nyingkah sia tim aing. Lantaran bisi aing kaburu beak kasabadan. Nyingkah sia, nyingkah. Jung Bah Ijon nangtung bari jeung nulak cangkeng. Untuna kakerot bakat ku ambek kaminantuna anu geus jelas-jelas wani ngalawan ka manehna. Sambalah leungeunna oge tutunjuk kana beungeut Sarkum sarta ngusir sangkan gancang ninggalkeun imahna. Nempo kitu Sarkum jung nangtung bari molotot hauk nyentak. Teu kudu ngusir kawas kitu Abah. Lantaran teu dititah oge tangtu kuring rek balik. Ayo sarah urang init. Sarta geus teu kudu lila-lila aya di dieu. Sabab moal aya hartina jeung moal aya gunana. Mitra kaum dangu. Sarkum ngajak indit ka bojona anu harita terus ceurik ngabangingik. Sedengkeun ambu uneh nempo kitu teh ukur cicing bari ngumbar cimata hatenana langsa. Sarkum, montong ngajak-ngajak anak aing sadeuleu. Sabab aing mangusir soteh ka sia. Geus tinggalkeun bae si Sarah mah di dieu.
Sagala rupa anu jadi bubutuhna sarta biaya keur ngubaran anakna geus sakabehna rek ditanggung ku dewek deuleu. Teu bisa kitu Abah. Si Sarah mah tangtu kudu milu jeung kuring. Lantaran masih keneh jadi pamajikan kuring. Terkecuali lamun manehna geus teu sukaeun ka kuring. Sarta rek ngagugu kana kahayang Abah. Nya tangtu ku kuring oge bakal ditinggalkeun. Tapi salila manehna masih satia sarta daek nuturkeun ka kuring, sanajan nepi ka mana oge tangtu bakal dipertahankeun. Tah kitu ka hati teu ku Abah. Tembal Sarkum nyeritana tandes pisan. Manehna teu mikeun lamun seug bojona Nyi Sarah kudu terus cicing di imah kolotna. Sabab dirina ngarasa masih boga hak. Sarah, dengekeun omongan Abah. Nyaha maneh terek ngagugu ka Abah anu geus jelas kolot sorangan atawa rek keukeuh nuturkeun si Sarkum lalaki balangsak anu sagala teu boga? Cing sok jawab Sarah. Kitu ceuk Bah Ijon malika anakna Nyi Sarah. Ngadenge bapana ngomong kitu Nyi Sarah ukur bisa ceurik, da puguh pikeun manehna mah pilihan anu berat. Lamun ngagugu kana kahayang kolotna, tangtu sagala bubutuhna bakal kacumponan. Tapi Nyi Sarah oge tangtu teu bisa lamun kudu ninggalkeun Sarkum anu jadi salakina. Sarah, geus repeh teu kudu ceurik. Sok ayeuna geura jawab maneh rek ngagugu ka Abah atawa rek ngagugu ka si Sarkum? Bah Ijon nanya deui bari molotot ka anakna anu keur ceurik. Nyaksian bojona sarupa kitu puguh bae pikeun Sarkum hatena ngahlas. Da puguh geus bisa nyawang kana eusih hate Nyi Sarah anu tangtu berat ka kolotna. Kitu deui berat ka dirina. Nyai Sarah bojo akang. Sok jawab nah rek ngagugu kana kahayang Abah atawa rek nuturkeun ka akang. Teu kudu sedih jeung bingung. Sabab naon bae anu jadi pilihan Nyai akang tangtu rek narima. Lantaran akang oge ngarti jeung sadar kana kayaan diri sorangan. Ceuk Sarkum ngomongna leuleuy. Sarta geus boga niat rek narima naon bae anu jadi pilihan Nyi Sarah. Da puguh dirina rumasa. Salila 10 tahun laki rabi ngan ukur bisa mawa hirup sederhana. Samalah loba pisan kakurangana. Beda jeung Bah Ijon anu hirupna sagala kacukupan sarta teu salah lamun disebutkeun beunghar. Nyai, sok geura jawab nah rek milu deui ka akang atawa moal. Sarkum nanya deui ka bojona sarta teu sabar hayang ngadenge kana jawabana. Hai lain buru-buru jawab maneh teh Sarah. Beuh menyihara resek kitu wae oge. Ceuk Abah mah menjing oge geus tong milu deui ka si Sarkum. Lantaran dituturkeun oge percuma moal aya tuluy keuneun rumah tangga teh. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.